lain barudak dengeken ku sararianya ieu mah aing mah sok bararingung koploknya ka budak mahasiswanya budak mahasiswa ayeuna gobloknya herana teh kieu herana teh baheula ieu nya keur naon gubernur Bapak Ridwan Kamil mah can aya da anu ngahujat Pak Ridwan Kamil komo bari jeung nyegat di tengah jalan aing mah cek eueuh mahasiswa. Nah aing mah anehna kunaon ayeuna giliran Pak Dedi nu jadi gubernur jadi loba kawani budak mahasiswa ge nya sampai nepikeun kawani nyegat Pak Dedi Mulyadi gubernur Jawa Barat di tengah jalan. Cik atuh euy sia teh mahasiswa maksud aing teh mahasiswa cing baraleg sia teh da disakolakeun teh ku kolot teh ameh balalener. Nah hari ayeuna goblok sia teh teu baraleg ahlak teh arareuweuh lamun arek geus sia protes lamun arek sia aya inspirasi anu rek di omongkeun ka Pak Dedi Mulyadi atuh ka kantorna koplok sia teh ulah nyegat di tengah jalan. Atuh amun kitu mah sia teh budak naonnya sakola mahasiswa teh jadi eueuh gunana koplok sia mah mendingan kawas aing tong sakola tapi aing mah nyaho akhlak saeutik-eutikeun sopan santun gitu komo ka pejabat mah aing nya moal wani goblok da ieu mah mahasiswa mah da garelo goblok sia mah eta atuh da meureun ku indung sia teh tara dibere kopi nya jigana teh jadi otak sia teh ngalalantur sok geus sia we ieu nya dararengekeun ku sararia goblok nya aya teu keur zaman Pak Ridwan Kamil anu protes jeung anu ngaharujat eueuh goblok eueuh coba aya namanya ku Pak Dedi jalan bener ge masih diharujat aing mah araraneh hirup teh barudak zaman ayeuna mah.